sami ya. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Sekali ya Allah Alhamdulillah la ilaha illallah Allahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Just ayat just fa wae muncrat ke halo fa anu kaduan hese urang Sunda mah nyebut fa teh pak deui nah iwas supi terus tuh maka latihan nyebut fa latihan kumaha latihanna dilakukeun faku fayun so boleh kan kalau 2 3 cik kurang dia bisa tuh cik coba faku fayun ya ujung bola tanyaan iya karena nanti namanya bu kejora terang kejora lesti kejora kelompok jomblo yang gembira mudah dia tak ya CPNS namanya CPNS calon pendamping nu setia pendamping mayit hiji tadakur kadoana katiluna kaopatna hiji kadoana katiluna kaopatna hiji kadoana katiluna. Ayo kita luan capek heuh pikir teuing ka subuh. Sabab geuning ayeuna teh zaman 3R, zaman naon? 3R teh naon? Rungsing, rudet, rungkan. Eta. Naon rungsingna? Zaman ayeuna budak ditanya, "Jang sabaraha rukun Islam?" Naon jawabanna? Kamu nanya. Kamu bertanya-tanya. Kamu baca rukun Islam ada. Betul tidak? Bungkus mau ditaruh ke malaikat man rabbuka kamu nanya eta ke malaikat Allah aya nu kitu aya rek salaman aya mah tuh ustaz geus kieu eta budak salaman kieu kalagakian betul tidak? Ya Allah ya Karim yang jajan kan nyanyi ayang jajan gitu dibere ku bapana ayang jajan menjadi waraku bapa ayang jajan menjadi waraku mana pura-pura semoga padahal duit mah aya tapi rakyat kalau gitu mah kau eta di mana pura-pura teboga hukum bener-bener balangsa apa kene lagu TikTok daripada selawatan ini namanya yang kita selawat ajojing ala ajojing sampai orang dia udah mau dibantuan cing ajojing Gusti kalau ke rumah cerdas ganti sairna siap ganti sairna neng papat ulah poho kana sholat terorit atau cuy ngomong gitu terorit itu bantuan neng papat ulah poho kana sholat neng puji ulah poho kana ngaji Bapak Ishak ulah poho kana infak Bapak Ridwan ulah poho kana wiridan lamun ngaji bibirna kudu cempek lamun ngaji matana ulah sare lamun ngaji ulah ngoprek hapek wae bisi engke diteke ku Pak RT eta ku Pak RT eta ku Pak RT tereng-tereng dongdang
iya udah bu aduh enggak ada apa udah beda sorangan bagaimana menghidung yang buat itu di mana ya tadi sebulan astagfirullah Gus Azmi itu bu jauh-jauh di Malaysia.